Ayo Ayo. Terus tekiat pokoknya mah stay tune. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. betul pisan. Aing Tekan YouTuber tombol saja. lonceng, oke. Nu bade sawer, kantun aya didinya. Di bawah di link Di bawah di link Saweria deskripsinya kantun. Mudah-mudahan sing berkah. Amin. Upami anu nyawer anu henteu oge sing berkah ngadangukeunana janten hiburan kanggo urang sadayana. Ku kituna urang prung we. Mitra kaum dangu ti heula mah Atmo jeung Badru teh batur sapagawean di salah saurang saudagar batik nu aya di Sukabumi. Juragan Karno ngaran eta saudagar teh. Saurang lalaki umur kira-kira 80 tahunan, geus kolot, geus rempok, geus lila hirup nyorangan, alatan ditinggalkeun maot ku bojona. Nya boga anak awewe nunggal nu ngaran Nyi Sutirah. Demi Nyi Sutirah teh keur mejehna turun bulu mayang. Geulis nurun ka almarhum indungna. Cek babasan teh mah pameunteuk ngadaun seureuh taar tejamenterangan halis ngajeler paeh panon cureleuk pangambung kuwung-kuwungan. Gado ndog sapotong cangkeng lenggik lir papanting dada lir buah cangkir kekembaran. Imbitna demplok biola mun ngalengkah bangun tenangan estu matak deung deleueun. Teu aneh mun loba lalaki anu kaedanan tong bero pangkat bujang najan nu geus rimbitan ge loba nu kapeng peongan kuno geulis, tapi ari jenis nama siga nu hare-hare naker campur gaul estu sahinasna bae sabab hate leutikna mah geus katarik ati kagendam asmara ka Badru. Sabab ngerasa geus kasengkar ku umur, nya dua pagawe ieu nu dipercaya pikeun ngajalankeun usaha batik Gan Karno. Ngarah teu pacorok, ambehan dagangna ge dibagi dua. Atmo mah bagian ngulon, antarana wae Cisaat, Cibadak, Parung Kuda, labas nepi ka Auhan Bogor. Ari Badru mah disarenan belah wetan, nyaeta Sukaraja, Gek Brong, Bang Bayang, labasna ka Cianjur. Tah aya nu hafal daerah dinya mitra? Mangga bilih aya nu harapal komentar. Mitra kaum dangu, boh Atmo atawa Badru sarua bae pada boga hate kadua leutik ka Nyi Tarsiah teh. Ngan itu ieu oge daya nu wani kadal ka jenis nama. Ukur disaridem dina jero hatena sewang-sewangan. Bubuhan pada ngarumasakeun ukur jadi pagawe lain babad lain pacing, lain campaka kuduna lain kadinya. Jauh tanah ka langit mun kudu balaka miharep ka Nyi Mojang teh. Atmo jeung Badru estu kapake digawena teh. Ngan aya codekana Atmo maneh nama nyandu pisan kana main kartu atawa dadu. Sakapeung mah duit upah sabulan oge beak sabrakeun di pakalangan judi. Mitra kaum dangu kocapkeun dina hiji poe mangsa nagihan ka Cibadak. Beneran pisan ninggang poe pasar atuh lapang nu biasa ukur tempat pangangonan teh ngadadak jadi rame kuno malasar sagarupa. Nu dagang kadaharan, baju, kaulinan budak, malah aya rombongan dompet di Karawang sagala. Ngaja ngadon ngamen di eta tempatan.
Tah diantara ramean eta sok aya wae nu ngahaja ngalapak main kartu atawa main dadu belaan susulumputan di tempat nu rada nyingkur. Atmo nu kuduna gawe oge harita keur jongjon nyekal kartu. Budina marah mai lantaran geus sababaraha kali mucekil duit bebeunangan anu numpuk hareupeunana. Nyaan keur karagaragan bentang ya juragan batik. Ti tadi ngeduk terus euy. Dadang nu harita kabagian ngabandar ngareret ka Atmo. Lah lumayan wedang. Aya keur sakalian bakal ulin jeung bebeureuh mah. Tembak Atmo bari ngahehe. Oh ngadenge mare kagunturan madu cenah euy, bakal dipulung mantu ku Gan Karno nya. Nyanta teh mo. Cek Adun nuker ngocok kartu nyelang detep ka Atmo. Nya teuing atuh. Dewekna sakagok euy ari kudu ngamitohan kadunungan mah. Ngan eta we karunya ka nyitar siahna. Karunya kumaha kitu? Nya sakitu. Ngarepkeun pisan ka dewek teh eta teh. Atmo nembalan balik bekah irungna asa dicombo. Sok padahal mah cau Ambon di korangan kanyere kapipir-pipir ngan ukur manehna wungkul nu boga sorangan da nyitar siahna mah teu mikir-mikir. Mun kitu nak dewek mah moal dengkekeun deui moy. Bisi direbut batur manten euy. Lembar kuran cunitna. Batur mah dibelaan dudukun hayang miboga silenjang teh atuh. Nya geulis nya kolotna jagod moal tengah nangan ngirup teh euy. Lain euy. Kumaha mun taruhanana digedean? Dewek boga duit ladang ngajual munding tah kabeh 10 juta sok sanu wani ngayonan. Cek Udi bari regot deui nginum arak ruat reret ka batur-baturna. Lah tuntupan dewek mah di modalna leutik euy. Dadang ngawalon. Oh teu sanggup dewek ge. Paling juragan batik tah nu boga duit gede mah. Cing lawanan atuh mo. Manya cawan mantu Gan Karno kudu leutik burih mah. Adun ngahatean. Mitra kaum dangu Atmo sakedapan mangahuleng. Teu boga ari duit sakitu lobana mah. Aya ge duit tagihan nu kudu disetorkeun ka dunungan. Kulantaran hayoh wae diojok-ojok jeung dipapanas ku batur-baturna. Katambah bari nginum alkohol deui. Akhirna Atmo poek deuleu. Inget kana temah wadi tuluy nyanggupan sakabeh duit dibudalkeun na meja kalang. Tak kitu atuh ay ari minatu jurangan batik mah to kudu gede mau manen sok doon euy pangocokeun kartuna. Udi ngadaret ka Adun bari mere isyarah der weh. Atmo jeung Udi umayan gedean estu naas keur Atmo teu hanteu duitna beak kabeh katari ku Udi. Lang bingung nyapi pikiran. Bingung kumaha pikeun alasan kanu jadi dunungan. Akhirna nekad ngarebut deui eta duit. Atuh der nu opatan teh riributan. Teka catur peting jelebetna peureub. Singkat carita Atmo ngadon ripuh di hurup kuno tiluan. Beungeut jeung awakna barengep tapak paneungeul batur maena. Mitra kaum dangu harita keneh Atmo langsung mulang kusieun dicarekan perkara duit. Nya bebeja yen di tengah jalan aya nu ngabegal ngabohong
bari jeung teu euleum-euleum. Duit dicokot cenah bari awakna dirogahala. Kitu. Poe ka poe geus kaliwatan saminggu mah Atmo ngaringkuk ngarasakeun kanyeri tapak panggebug. Teu bisa gawe sakumaha biasa, beungeut barangep panon bareureum. Gan Karno ngutus Badru pikeun nyalangan nagihan langganan Atmo. Ngan kacida benduna mangsa menang laporan yen duit setoran langganan geus dibalayar kabeh sarta kalaporan ti urang Cibadak yen duit teh nyatana beak di pakalangan judi. Harita keneh Atmo dieureunkeun tina gawena teu nepi unggah balewatangan dagan Karno masih boga rasa karunya. Samalah Atmo diberi duit lumayan gede sina macakal diajar usaha sorangan. Tapi parandene kitu Atmo lain kadua babalik pikir duit pameregan Karno ladis deui wae dipake main. Ari ka Badru ceceb kacida ngarasa jadi cukang lantaran hirupna nu ayeuna kalunta-lunta. Komo deui waktu ngadenge yen Badru rek didahupkeun ka Nyi Tarsiah mah atuh tambah ngunung-ngunung wae ka cecebna antukna poek pikir neragal ku sasar lampah. Ku kasar mah teu wani nya antukna ku cara demit minang saraya ka Kiranca pikeun ngabinasa Badru ku jaran lemes. Mitra kaum dangu, saminggu ti harita di sejen tempat di salah sahiji mah panggung nu nyingkur anggang ti pakampungan pernahna dilengkop hiji mumunggang pasir asup kaleuweung tutupan nu katelah Gunung Sancang. Arang langka ka sorang ku manusia dalah ti lembur nu pangdekeutna oge tara aya nu wani ngalanto kalebah dinya sabab dianggapna teh sangat tempat panonoman satu leuweung nu garalak oge lelembut nu jarahat. Kakayon sing jalegir garede nakeranan umurna taksiran geus ratusan tahun boa. Akarna pajurawat kalitu kadieu siga oray nu keur silih beulit dauna patarema ngajadikeun sekuriling eta patempatan poe keuman. Tong boro ti peuting dalah berang oge keur mejehna panon poe entrang-entrangan lebah dinya mah cahya surya teh teu sanggup nembus rembetna dangdaunan jeung rarambu leuweung sajena. Saking ku kerep-kerepna kusabab kitu kaayaan teh ngan ukur rayem-rayem pika keungeun. Oray hideung, oray walang jeung oray hejo tinggulantung dina kaso nu ngajembrung. Sawareh pating laleor dina batu nu lumutan nu aya di sabudereunana. Nah ujang geus bulet kanapa teh kada nu bieu dicaritakeun ka Aki. Ceuk hiji aki-aki nu make pangsi sing sarua hideung nanya ka saurang lalaki ngora nu sila hareupeunana. Nilik kana buk jeung jenggot nu geus barodas kabeh eta aki-aki teh geus kacida pisan kolotna. Awakna nu geus bengkung ukurnya sakeun tulang nu dibungkus ku kulit teu beda siga rorongkong. Panona nu herang seukeut rundat-rindat galak lir mata kutuk. Najan kitu ari awakna mah estu kesit teu siga kolot saumuranana. Katelahna Kiranca teuing ti iraha nyaung-nyaung di eta patempatan. Da ku urang lembur mah di jarauhan bubuhan ka sohor jalma jahat tukang teluh, tukang warajit, tukang ganggayong, tukang asihan jeung elmu teu munasabah sajena. Elmu hideung ngan ari kanu jauh mah estu geus moyan jadi tempat pamuntangan pikeun jalma-jalma nu katalimbeng pikiran. Ate kad abdi tos buleud ki rupa nu ngerap ku lemah. Hate abdi moal sugama mun can bisa ngakaya manehna. Si Badru ki kudu ngarasakeun kanyeri nu leuwih batan nu karasakeun ku abdi.
atuh nyetar sia kudu kapemilik ku abdi. Si lalaki ngora nu teh lian iwal ti Atmo ngajawab kalayan tandas. Bae aki bakal nganter ka hayang Ujang. Rek dipaehan sakaligus atawa diganggayong heula kumaha karep teuing asal sanggup nadunan saratna we aki mah. Ceuk Kiranca bari melongka Atmo. Naon wae syarat-syaratna abdi sanggem ki. Nu penting ki nu penting kahoyong abdi kacumponan kitu tak ki. Ai syukur ari sanggup mah. Tah mimiting ke penting Ujang kudu tapa nu lilana 3 poe 3 pentingnya. Ari tempatna nyaeta di jero guhan nu aya di satukangeun Curug Kunti. Didinya Ujang kudu mutih pikeun ngabatalan mah unggal isuk ku akhir dianteran sangu. Tong kaget nguning hidup tatapa bakal loba gogoda. Ujang tong galider sabab mun kagoda diri hidup sorangan nu bakal menang mamalahna. Kumaha kaharti? Kiranca cumarita panjang lebar. Kahartos ki abdi sanggem ngalakona naon-naon wae nu nembe ku aki dicarioskeun. Nu penting abdi laksana mulangkeun kanjeri ka si Badru. Gampang soal eta mah. Mun tirakat Ujang banglu salila 3 poe mangka musuh hidup bakal ngadadak geuling parna salila 40 poe. Saterusna lantaran banget ku panyakit mehna bakal owah tuluy mah tinggal nungguan waktuna pae hungkul. Tak itu Jang. Cocok ki. Cocok. Waduh nuhun ki. Si Atmo seuring ngadadak. Sok ayeuna mah Ujang teh heula we. Akhir rek tatan-tatan nyagikeun keur pisalaten engke penting. Ceuk Kiranca bari ngaleos keluar. Mitra kaum dangu tekatangan ku Atmo mah sakolepat bibirna ngarenyu siga nu meunang ka bunga. Mitra kaum dangu kacaturkeun mangsa peutingna sanggeus sasadiaan sapuratina beral Kiranca jeung Atmo muru ka sirah cai nu katelah Curug Kunti teh. Kaayaan estu pikasieun bebence jeung cari cangkas ngear dipirig ku sora buuk nu weuk-weukan. Sakapeung kadenge sora ajag nu babaung deukeut pisan. Atmo teu sirikna muntang kana leunggeun Kiranca nu keur mawa obor. Bulu pundukna ngawig-wig asa kandal mun teu inget kana niat mah asa hayang balik deui. Cicing Jang, cicing teu kudu sieun. Moal wani ngaganggu ieu. Kiranca rada nyentak. Tayohna getek ku leungeun Atmo nu ngopepang kana cangkengna. Duh eta ki seueur sora satu leuweung asa caket pisan atuh tatah. Aduh siga seah tarik bari hososan. Sora naon eta teh isieun abdi mah. Ceuk Atmo bari leungeunna muntang mingkin pageuh kana calana si Aki atuh puguh si Aki lempangna jadi gajad. Ampun teh ieu calana Aki tong dibadol kieu yeuh teu kudu sieun. Si Sanca eta mah piaran Aki keur neangan mangsa. Ceuk si Aki baleng ngawalon bari menarkeun tali beubeurna. Akhirna ari ku hantam di paju mah jol eta 2 jelema teh tepi ke tempat anu dijugjug.
hiji talaga leutik nu dilingkung ku tatangkalan nu ngaroyom ka tengahna. Pantes teh tempat panonoman orai. Caina ngajumleng bakat ku jero, ari luhurna ngadingding bibir cadas nulung kawing, nya didinya asa nyerug na cai teh. Tah iya nu katalah cerugun teh ya jang. Semun ki urang kudu ngalayap mapai cadas kaluhur engke di tengah-tengahna satu kangen cai aya guha leutik. Tah tidinya ujang kudu tapa teh. Hayu tuturkeun aki. Mangga ki. Ceb obor ditancepkeun kana taneuh. Lalaunan si Aki ngarayap naik kana cadas gigireun cai anu nyurug. Tetela najan kolot oge siga nu babarieun pisan ku mareumbing dina batu cadas nu sareukeut. Reueureun di tengah gawir, bari tungkul ngagorowo ka Atmo nu ngadoncol hok bengong. Hayu jangan ngadon malohok tuturkeun Aki. Mangga ki sakedap. Atmo kalayan hati-hati pisan maksakeun maneh ngarayap nurutan kiranca. Tetela bangga pisan da poek jabaleur kululumutan. Ngan aribatan ku haben mah akhirna nepi oge kalebah si Aki. Tetela satu kangen cai nu nyurug teh katembong aya guha leutik sapaseun awakna. Berus duanana arasup mingkin jero guha teh ngagedean. Tetempuan nu tadina poek mardong oge asa ray-rayan kacangan ku supa lumar maksud teh punten nu hurung siga lampu ting arenyai. Jol ka hiji batu lempar nu geus herang pisan handapeun nyalobak cai nyusu herang ngagenyas. Tah naluhur batu ieu ujang kudu tirakat ieu. Bacakeun jang jawokan nu tadi teh mangka ulah kagoda ku tetempuan nu teu paralugu. Pantangkeun hate kana pamaksudan hidup. Wayahna Aki nganter ngan semet dieu nya. Ayeuna Aki rek mulang. Keun isuk ka dieu deui. Sok-sok we nu jongjon ayeuna Aki rek mulang. Nya. Keun isuk ka dieu deui bari mawa sangu keur hidup ngabatalan. Mitra kaum dangu. Penungguan dila leos si Aki teh Malik muru kalawang guha. Saterusna ukur Atmo sorangan waya didinya. Sinekul sila ipis luhureun batu. Najan hate sieun maksakeun maneh musarkeun pikiran bari ngagerendeng mapatkeun jang jawokan. Hawa nu geus tiis asa mingkin nyecep mata kabulusan. Rieg guha asa eundur. Taretet kadenge sorat tarompet dina lagu buah kawung. Na atuh teu kanyahoan celang tina lawang guha aya dua makhluk ting arajol muluk kalebah Atmo. Awakna leleutik segede-gede orok ngan beungeutna mah mangrupa aki-aki. Calamerok siga meunang ngabedakan. Dua makhluk ting rengkenek ting rampanyak bari hut-het penca pikalucueun. Ting rampayak leungeun jeung suku nu parondok pabuis matakeun jurus nu teu puguh ka tempona. Gurentel ka ditu, gurentel ka dieu, celeng ka ditu, celeng ka dieu. Tingkahna estu pikasirieun. Atmo nu tadina sieun ayeuna Malik teu kuat hayang seuri. Mun kongang mah hayang seuri lalenggakan, kagugu ku kalakuan eta makhluk. Terolong nu saurang mah kana lahunan Atmo teu kanyahoan cedak najongan palangkakan meneran pisan kana sikinangkana. Matak seueul karasana. Celek nu saurang deui mah ngajol kana sirahna. Buk Atmo dijenggutan kebobok ngegel ceuli bali sakapeung nekean tarang. Atmo muringis ngarasakeun kanyeri. Ambek ongkoh asa diunghak. Ambek
sagep-gepun newak makhluk nu gugulantungan dina sirahna ngan kaburu inget papatah si Aki teh atureup deui we manehna meremkeun dua panonna bari ti paparekat nahan rarasaan cep sora tarompet teh eureun. Mitra kaum dangu telila kadenge sora hayam leuweung kongkorongok. Horeng peuting geus nepi ka subuh. Cahaya srangenge moncorong ti lawang guha. Berkah teh gangguan nanaon deui. Mangsa haneut moyan jol si Aki datang bari nyoren bedog jeung mawa endog eusina sangu bodas deui dibungkus ku daun cau. Hempek dah sajang tayan dog tah. Wayahan teu make naon. Kumaha aya kajadian naon tadi peuting? Cek si Aki nanya. Bari ngasongkeun sangu jeung endog meunang ngulup. Atuh barabat Atmo ngadongengkeun papanggihan tadi peuting. Tak kitu Aki lalakonna teh ki. Heuh halus. Peuting kahiji hasil. Tinggal 2 peuting deui nya. Ayeuna Aki rek mulang. Ngan saecan Aki rek nitipkeun heula. Iya yeuh. Ka dieu. Cenah bari niup tarang si Atmo terus jajampe kana embun-embunanana. Si Aki ngantalkeun bibir kana sirah Atmo ser aya hawa panas nu kaluar tina sirahna. Leungas lieur awak ge ngadadak leuleus. Si Aki seuri leutik awakna katempo mingkin cangker warugana saeutik-eutik siga ngareusi deui siga malik ngora deui. Hahaha, cek si Aki sorana jadi robah. Kocapkeun peuting kadua nincak kajanarinakeun guha ngarieg deui wae. Atmo nu ampir kasarean memehan kapangpengkeun beungeutna nu sepa alatan tapa mingkin pucat bakat kusieun kaurugan ku guha. Reg lini eureun hiuk angin galebug ciak-ciak sorana hayam rame pisan ciciakan. Tapi lila-lila pating cirihil ganti jadi sora awewe seserian awur jeung nu jejeritan. Atmo ngadeg-deg taya daya berorah bisa lumpat awakna leuleus siga dipupul bayu. Leungit sora ter aya haseup ipis muter mingkin lila mingkin tarik heos bau bangke mantak mural. Cilegedeg haseup robah jadi opat beungkeut kalima nyungcung. Boehna ngeplak bodas panonna nu dekok kucap kicep mencerong ka Atmo. Tina sungutna ngabulaeh beureum siga getih nyarak kecelakaan. Cikikik seuri cicirihila matak soak diselang ku cacala katakan.
Geleung eta makhluk ngadeukeutan, leungeunna urang was ngaragamang rek nyekek beheung. Atmo ngagibrig bakat ku sieun, awakna teu bisa obah siga nu dipancuh kana batu. Reupeurem hatena pasrah, najan kudu paeh oge. Lila asa jempling, launan Atmo beunta. Tetela diliwat teh hiles, kaayaan balik deui siga sasari. Mitra kaum dangu, isukna jol deui Kiranca datang. Seperti kamari waktu rek mulang, nyeusup heula embun-embunan Atmo mingkin leuseuh, awakna ruksak siga nu tas tapak mang taun-taun. Beda jeung awak Kiranca nu mingkin ngareusi, nu tadina bengkung teh jadi ajeg deui, tegep teh jiga pangawak aki-aki. Peting katilu mah logodoro oray sagede gulungan kasur asup ngadeuketan Atmo. Sorana seah dibareng ku hos-hosan mata keung. Atmo nu geus selang-seling pikiranana walah wah wuleuh bari ngusai hayang lumpat. Oro kaya awakna teu kuat ngejat. Leos oray leungit sangelek ngajangelek jadi putri geulis, bulucun sabeuleuk geunjeur, tual toel ngalendean ogona keranan. Atuh Atmo kagoda kahudang kalalakianana, nu akhirna sapatemon jeung eta putri. Isukna mangsa Kiranca datang, Atmo nyampak geus ngalungsar teu daya teu upaya. Ku si Aki diseseup deui wae. Awak Atmo ngadadak ngariut jadi peot. Tulang ukur dilapisan ku kulit, ari buuk jeung kumis robah jadi ngeplak bodas. Beleh sain rupa siga aki-aki umur ratusan tahun. Tapi sabalikna si Kiranca, jeleg malik jadi ngora deui, awakna tegep sepirna babalingbingan. Ari buuk nu tadina camut-mut pinuh ku huis, geus robah jadi hideung meles cakakak seuril lenggakan. Hahaha, laksana ayeuna mah pamaksudan aing teh. Daguan Karno, nya ayeuna kudu waktu nu mustari teh yo. Ayeuna waktu nu mustari pikeun mereskeun pacengkadan urang nu geus lila katunda. Baheula dewek teu hasil mibanda harta jeung pamajikan maneh. Ayeuna wayahna gantina ku anak ilaing. Atmo nuhun euy, maneh geus nyuluran kula. Wayahna nyawa ilaing bakal jadi panebus diri kula nu ayeuna. Sakedeung deui ilaing bakal jadi eusi kadut si Sanca, puhitan dewek. Kiranca sering agak-gak. Sakedapan awakna ngariut. Jelegedeg nangtung deui, ngariut deui, jelegedeg nangtung deui, seak belesat we ngalayang bangun nu hampang muru ka dasar curug. Waktos mitra kabujang seep cag urang tenden heula di handeleum hieum
gesan sampuraneun cag urang tunda di Hanjuang siang gesan alaeun paranti cokot bawaeun dituruban kumandepun di wadahan cupo manik astagina dibuka kudu ngaliwat anu weruh kasemuna anu apal kabasana anu rancigas ransana anu rancage hatena kembang pinetik sinebaran sari tutup lawang sigotaka permios.